Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, ngaganggu waktu sasakat. Di dia urang sadaya ti kelompok 3 kelas 1 TPK bade ngawancarakan ngeunaan BC kamu tugas mahasiswa. Satu acana nepangkeun wasta abdi berdurasi 5 rohna. Daftarnya wasta abdi anu modern namanya wasta abdi Dewa Siti Nurhaliza, wasta abdi Hayu, wasta abdi Diana Patana. Wasta abdi di Gradian Setiana. Di dia orang sadaya bade ngalontarkeun sababaraha hiji pertanyaan. Pertanyaan anu kahiji, aa jantan ketua BC atau sabaraha? Abdi jantan ketua BCT atau sabaraha bulan ya? Di bulan Januari. Berarti sampai Tacan Samuran. A few moments later. Apapun motivasi aa jantan ketua BC. Kami motivasi teh ya hoyong jantan wirausaha gitu kan di SD di SMP teh tegaduh sikap atanapi sifat wirausaha. Nah pas gitu di dia aya penerimaan calon anggota BC. Nah betek siga hoyong wirausaha tapi kita izin gitu soalnya kan gaduh BC. Kumaha pengalaman aa jantan ketua BC? Pengalaman banyak jantan sih ketua mah jantan ke pengalaman di sama barang minggu gitu. Kami jadi pengalaman jadi ketua mah paling terus karaos teh nya eta nu namina ketua teh kan keda ngatur anggotana sareng biasa terehna berbaur sareng sanesna. Ya paling eta nu sesana teh paling ngatur-ngatur sanesna. Bukan BC teh naon? BCT singkatan nama Business Center. Nah, ya singkatan nama Business Center. Ai BCT didirikeunna di kumaha? BC didirikan di tahun 2001. Kami didirikan teh Ibu Ani mainan dan peminat. Tujuan didirikan nama itu teh ngarah siswa di SMK ieu atanapi siswa SMK lah pokoknya di SLTA biasa aya jiwa wirausahana kan pemikan SMK teh rata-rata orang teh hoyong teh ieu no berwirausaha langsung langsung nyalon. Nah di dieu BCT dihadirkeun kanggo urang teh ngarah biasa berwirausaha dan biasa atau sekolah. Jantan apa yang saya pengalaman Saya bakal lah pengindustrian program nu aya program tahunan mah nya seperti ayeuna nu tos di menuju digarap eta di kelas 3 aya di Piwarang guru PKT di Piwarang masarkeun ganci. Nah gantungan kuncinya teh ngadamelna di BC ngasana ka BC di reseller program tahunan mah. jantan manfaat BC selain di kanggo memudahkan siswa-siswa SMK Negeri 1 Majalengka kanggo misalnya ada kebutuhan sehari-hari itu kanggo jajan atau nanti kanggo keperluan sekolah misalnya naon
manfaat BCT salian ti eta nya si menarik daya tarik si siswa teh keur tentang wirausaha gitu. Terus BCT manfaat nu sanesna ya tiasa aya akreditasi di sekolah oge. Biasa jadi ngiring ngarangku kanggo ka kapayuna jadi Jantan wirausaha jantan aya penasaran teh tina usaha teh tos kumaha. Nah, terus omset BC per bulan apa? Sama? Per bulan mah ya sebenarnya omset penghasilan atau napi penghasilan sadaya Sedena. oh nya penghasilan teh ya ya per harina kadang aya saja kadang aya 800 sampai sejutaan lah per harina ini berarti pemirsa bulan mah kadang 20-an sih 18-an kurang lebih lah. Jantan dia nya jantan bisa kan ada ngelola BC gitu nya bisnis sok dibayar jantan penghasilan per tahunan atau per bulanan Kami penghasilan per tahun tergantung sareng kumaha si pengurus BC-na rajin atau pintu. Maksudnya kan setiap sore aya beberes di absen gitu tina absen teh dietang sabaraha kali dongkap di satahun eta nanti dikali sabaraha per hari. Jadi paminya aya nu seueur keperluan mah palingan rata-rata teh 1,5 juta atau 600 lah. jantan dia nya BC kita udah nonton kayak nolai gitu macam-macam makanan atau nanti naon Macam-macam seru sih dia tinggal di web kami inti namanya tentang minuman mamen gitu camilan lah aya sapertos kecap siripik tahu atau susu murni nu satirana favorit